Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, pemirsa, ayeuna mah aya ieu hiji kamonesan ti urang Sunda teh barista urang Sunda Mang Deden. Ya, Mang ya. Di Sunda Sari Jatiroke. Tah, Sunda Sari Jatiroke. Itu janten urang Sunda ge tiasa ya ngabaristaan. Ayeuna teh ada mau menu naon, Mang Deden? Insya Allah dinten ayeuna teh urang ninggalna menyediakeun bahan-bahan lokal karsan Jatiroke teh nuju kopi gula ya. minum gelis. Anu kaduana bahan alamina urang adamel minuman tina bunga telang. Oh, bunga telang heula. Ya. Sanes minuman kesehatan. Oh, Ayeuna urang adamel heula kopi damel espresso. espresso ya. Pesan kopina kopi ti Mang Cucu, Google wine, natural, roastingan medium. Pasangan medium. Wine ya pemirsa nya. Wine ayeuna teh sabaraha sakilona Mang Deden? Iya teh Wine teh. Arabica, Google Yellow, ti Mang Cucu teh 12.120.000 green bean. Green bean nya, tah can di roasting ya. Tacan di roasting Tah. green bean teh. Green bean mohon. Tuh pemirsa, mangga priyogi green bean aya, roastingan oge aya. Oh, ayeuna cobian. Cobian hitamna, benerna, gilingan lembu, tilu. Digiling, diratakeun, ditemper. Kira-kira itu biasanya teh teh kena gelas os. Kalau tak gelas Sangos gelas. Ada gelasnya. double shoot tuh para wargi double shoot daripada sasut aku saya 2 shoot gitu. Masih tentang diratakeun ngamai tekananana rata kasadayana. Ini lebetkeun. Kami kancai. Andatus. Langkeun kanu chamber di kapino. Oke, kapinuhnya chambernya. Tasan heula 10 detik. Ya. Mulai di press 1 2 3. Tuh pemirsa, los aya dengan Espresso. espresso. Eta teh nami alatna naon Mang Deden? Itu Rockpresso, Rock presso nya apa? espresso manual. Rock presso manual. Eta pengitan hargana teh ti Ieu teh kapungkur teh ngagaleuh namanya aya teh sakin teh 3 jutaan. 10 jutaan tuh pemirsa nya. Anu klasik sareng unik mah awis dengan ya. Pami ayeuna pas nya anu merek Cina Oh, iya, kanggo Cina. eta teh. Anu otomatis oge ayeuna mah Otomatis. aya di sekitar harga 2,5 juta. Tapi tah Tapi iya eta mah kanggo skala rumahan. karumahan sareng-sareng mah barbar tapi iya anu langkung unik teh mah iya anu klasik tetepnya kayaknya mah. Nah, barista mah tah iya pemirsa barista ti Sunda teh Mang Deden nya mangga engke mah. Nah, iya double shoot pemirsa.
espresso double shot, neta wine, kurang ada espresso, espresso, es, espresso. tambahan bu Biasanya senfrey tukang takaran lah Iya lah. eta yang penting mah raos lah eta. harus Da sami nya bari Mohon sawe. saya takaran ku sering mana tos apa Itu tos apa? Bisa karena terbiasa tah penginan eta nya. tinggal dituangkan kopina Nah, nah, cobian pemirsa mahiji kanggo kameramen ya kamu abdi sana was untuk di takaran tapi ke pengalaman lah oh, Bismillahirrahmanirrahim nah. creamy awas mantap produk lokal rasa Internasional. kopi Google menu kedua produk lokal kopi Google neta Vietnam drip teh biasa 15 gram jadi ngangge dua bahan nyaeta kopi sareng SKM susu kental manis terusan di anggona Christian Plague mana siapin gelasnya ini susu Perkiraan susu sama apa? 30 milik Oh, 30. Tuh pemirsa susu 30 SKM. sampai 50 tergantung Kak seneng kan? tergantung kaseneng tergantung ukuran gelas langsung diseduh air panas Tah, kenapa bah meh dikuling-kuling gitu. rame rata Ah, pemirsa kayak hiji seninnya teh aya nya. Nah, aya Tina sareng kopi tiap barista teh benten-benten aya nu muter ka kiri aya nu muter ka kanan sareng mitosna teh benten rasa Tuh, gitu surat dari pemirsa. Tah jadi barista teh kitunya aya filosofisna. Aya kebiasaanna, aya senina dinten kumplit. Tah, ieu Mang Deden barista Sunda. Wah. Mangga. apa beda deh apa Astagfirullahaladzim panas
panas sayarna. Ya kan hijina jantan barista teh kena hati-hati. Ke resep katilu antosan tadi Vietnam beres ayeuna ngangge bunga telang. Bahana bunga telang anu tos diseduh. Terus kanggo pemanisna nganggo lemon. Tuangkeun heula in. Sip. Tambahkeun. Tambahkeun ngangge seger. Angge irisan lemon sok ningali di status. Duh, can ka ieu cing teh. Kana ieu waktu beneran libur. Kalian kok ini mah gaya ada perempuannya. Biasa rame seger. Jadi rubah aya nu panasna bunga telang lemon warnana anu tadina ungu anu tadina biru tinu bunga telang katamihan asumna jeruk nipis janten ungu biasa dikonsumsi panas biasa nganggo es batu supaya seger.